Wilujeng enjing kasadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Esa nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan janten tiasa patepang rarai di acara ieu. Ibu jeung Bapa guru anu dipika hormat sareng rarancangan, anu dipika cinta para wargi, anu dipika hormat ku simkuring, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadi dinten jeung cara anu sehat. Misalna ngaresihkan awa pas urang keur ibak, meresihkan kuku, dugi ka nyikat waos. Conto anu sanesna urang kedah mincen runtah di tempatna. Terus lamun batuk atawa bersin ge kudu nutupan supados henteu nularkeun virus ka batur. Lamun urang hoyong janten jalmi anu jak-jak waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajak-jakeun diri urang. Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kesehatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.